Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Wanci harita teh nyedeka subuh. Hayam jago geus reang kongkorongo. Ti beulah wetan pajar geus sibar. Geus meberkeun jangjangna. Ciri wanci panon poe sakedeung deui. Baris mancen tugas makalangan nyingraikeun kayan peuting anu baris kaganti ku beurah. Darman harita teh katempo usik lalaunan. Ari Wikanta harita teh teu sare. Ngemitan anu jadi anakna bisi kumaha ona. Sok sanajan cek pamanggihna anakna moal naon-naon da geus ditambaan jeung disareata. Tapi bubuhan kanya anu jadi bapak jeung indung moal aya wates wangeunna nempo anak kejadian kitu tetep we jadi hariwang salawasna. Harita Darman usik lalaunan kareret ku Wikanta. Pok Wikanta teh nyarita. Ujang, gerah hudang. Ujang, kasep anak emak ieu. Nyaring Ujang, nyaring. Kitu cenah cek Iwin, bari ngadeukeutan kana jadi anakna. Teu lila kitu teh kulisik Darman teh usik. Brai matana beunta lalaunan. Aduh, alah, mani asar rangkeng kieu ieu teh, awak teh pak. Kitu cenah cek Darman bari alak ili ka indungna jeung ka bapakna. Nya Ujang, pasti kitu teh mah. Tapi kumaha? Masih kene aya rasa nyeri nu karasa teh. Cek Wikanta bari melong kana jadi anakna. Anu nyeri mah teu aya pak. Mung rada rangkeng wungkul ieu salira. Cek Darman bari nyoba-nyoba maneh narek cengkat, tapi kaburu dicaram ku indungna. Keula Ujang, ulah waka cengkat ieu. Sing eling heula, sing sadar heula. Naon anu karasa teh? Cik Iwin harita teh nu jadi indungna, nanya ka nu jadi anakna. Astagfirullahaladzim. Darman harita teh hulang-hulang arek hudang asar rengkeng awak. Keur kitu, oho Darman teh batu. Geus kitu ngutahkeun getih, gebeg indungna teh riwas. Gancang harita teh ka dapur nyokot emer jeung elap pikeun marsihan eta getih. Ari Wikanta nempo anakna kitu teh, manehna mah jiga eueuh ka hariwang. Sabab cek pamikirna, lamun getih hideung anu aya dina jero awak geus kaluar, netelakeun yen panyakitna geus leungit. Kang, kumaha atuh ya anak urang teh tulungan Kang? Nah atuh hare-hare wae. Cek Iwin harita teh nganaha-naha kanu jadi salakina pedah ka tempona bangun tenang. Nya tenang wae Nyai. Sagala rupa ogenan ulah dibarengan jeung geumpeur. Sing tenang. Tah eta teh kaudal tina tatu di jero. Tapi da ayeuna mah geus dikaluarkeun. Moal mantakna naon. Pasti bakal tiis anu karasana ku si Sujang. Sing percaya ka akang. Kitu cenah cek Wikanta ngabeberah kanu jadi pamajikanana. Naon Ujang anu karasa ayeuna? Cek Wikanta bari ngareret kanu jadi anakna Darman anu masih kene pias sanajan geus sadar ge. Pak, hapunten abdi pak. Cek Darman harita teh bari melong ka bapakna. Nah kunaon Ujang? Anu aya mah bapa anu kudu benta dihampura ka hidap. Yen geus taledor, kudu nama bapak teh ngajagaan hidap salawasna. Cek Wikanta bari ngusapan anakna. Henteu pak, kedahna we kieu panginten. Mung abdi teh ngaraos lepat. Abdi teh wawanianan tah. Dugikeun ka ngajak galungan ka eta jalma anu tiluan. Anu kasebut jalma jahat teh anu antukna nyilakakeun ka diri sorangan. Kitu cenah cek Darman nyarita ka bapakna. Teu naon-naon Ujang. Urang teh bisa kasebutkeun ngabela diri. Meureun balukarna tina akibat ngabela diri sorangan teh tah ieu urang kakeunaan ku tatu. Anggur mah
urang muji syukur ka Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok sanajan urang bari tatu, urang masih kene disalametkeun. Bisa keneh riung mungpulung jeung bapa katut emah. Kitu tah ujang. Malahan mah ieu teh jadikeun ku hidup. Keur kawani nyingraikeun kasieun dina nyang hareupan naon anu bakal tumiba ka diri. Intina ulah kumeok memeh dipacok, tapi urang kudu wani ngebrehkeun wawanen sakamampu urang. Kitu tah ujang. Cek Wikanta bari mapagahan kanu jadi anakna. Pok Iwin anu jadi indungna nanya ka Darman. Kumaha atuh Ujang? Dahar heula atunya supaya tanaga jag-jag deui ieu. Cek Iwin harita teh nanya kanu jadi anakna. Dahar mah teu hoyong mah, tapi hoyong sotenan abdi teh nginum cai. Hanaang pisan ieu. Kitu cek Darman bari ngareret ka Ocih nu jadi adina. Nya atuh Nyai, cik pangmaokeun cai tuh, bawa jeung tekona ka dieu, lanceuk hidup hayangan nginum. Cek Iwin ngareret harita teh ka Ocih ka anak pangbungsuna. Ari Ocih teu talangke harita teh. Terus manehna teh ngoloyong ka dapur, arek mawa cai jeung gelasna. Terila Ocih teh datang harita bari mawa teko anu diisi cai jeung gelasna. Tah ieu Kang, sok mangga geura leueut. Cik Ocih harita teh bari nyician cai tina teko. Song diasongkeun kanu jadi lanceukna. Darman harita teh nampanan cai nu diasongkeun ku adina. Leguk-leguk diinum. Bangun anu hanaang pisan. Pok Darman teh nyarita. Nuhun Nyai, akang asa hanaang pisan. Cek Darman harita bari cengkat terus nyarande kana sisi Billy. Ari Wikanta harita teh mantuan mamener diukna Darman. Sina nyarane merenah kana bilik bari jeung nyang hunjar. Ulah loba teh ngarobahkeun awak atuh Ujang. Cicing heula sok saranekeun ka dinya. Oge Kang, sok istirahatkeun ka ditu, keun we si Sujang mah ditungguan ku abdi jeung ku si Nyai. Akang can istirahat pisan, bisi jadi panyawat ke. Kitu harita teh Cik Iwin bari ngareret ka sarakina. Geus beurang. Moal kaburu disarekeun. Anggur mah arek ngalaksanakeun salat subuh we, bisi kabeurangan. Sok atuh Ujang. Ulah wa kaloba usiknya peupeujeuh. Bapa rek cai heula ieu, da geus beurang. Kitu Cek Wikanta harita teh bari tuluy ngoloyong indit ka tukang. Gancangna carita saminggu ti harita. Darman teh geus bisa leuleumpangan deui. Di hiji poe harita teh Darman keur diuk dina tunggul tangkal kai di tempat anu biasa sok dipake latihan ku manehanana jeung bapana. Harita Darman ngahuleng bari ngagerentes dina hatena. Aing jadi penasaran ieu mah. Nah saha eta sakabeh bangsa teh atuh? Jeung deui asa teu kaharti. Sabab anu dipalingna teh sasatuan wungkul. Tapi ketang cik bapa mah anu duaan deui mamawa buntelan cenah. Tapi anu jadi heran deui, di lemur ieu teh eueuh anu geger kalengitan. Komo barang-barang mah asa aneh aing mah. Kitu cegerentes satena Darman dina waktu harita. Bari pelong kosong ka belah kulon. Harita wanci panon poe keur meujeuhna haneut moyan. Darman ngarobah diukna jadi sila pikeun rada merenah ngararasakeun panon poe dina waktu eta. Harita leungeun ditunda luhureun dua sukuna. Atuh karasa pisan haneutna panon poe dina poe eta. Karasa pisan ieu rada ngemplong kana dada teh. Asa harampang geuning. Cek Darman harita teh bari terus ngatur napasna. Geus rada lila di dinya jero turun Darman teh tina diukna. Leos ka pakarangan imahna, maksudna mah arek diuk si dengdang dina golodo. Ari harita kebeneran aya Ocih adina keur sasapu. Bade ngaleueut naon Kang?
Cai ente atau cai herang? Cik Oci surti harita teh kanu jadi lancikna. Sabab sok jadi kebiasaan, lamun aya di lemur sok latihan, itung-itung olahraga cenah. Gek Darman teh diuk dina golodo. Ari Oci terus neundeun sapuna. Cai ente we nyi. Asa hanaang ya. Kitu cek Darman. Sanggeus kitu Oci teh ngoloyong ka dapur. Terila geus balik deui, berijing mawa cai sagelas. Song diasungkeun ka Darman berijing nyarita. Urang mangkat ka pesantren teh bade iraha Kang. Cik Oci nanya akan jadi lancik nanya eta Darman. Pugu akang ge bingung ieu teh Ci. Lamun buru-buru balik ka pesantren karunya emak jeung bapa. Sabab kuring teh hayang bisa bantu-bantu heula kanu jadi kolot. Nepikeun ka beres ngahumana. Kitu cek Darman harita teh bari regot deui nginum cai ente. Nya kumaha Akang we atuh? Abdi mah sapamikiran sareng Akang. Kumaha karasana Kang? Tos tenghar. Cik Oci bari neuteup kanu jadi lancikna. Alhamdulillah Ci. Rada harampang ayeuna mah ieu. Gedapang bawakeun ramuan obat Akang tuh anu dina gelas. Arek diinum deui mungpung can dahar. Da cek bapa ge diinumna teh alus memeh dahar. Cek Darman merentah ka adina ditah mang nyokotkeun ramuan jajamu. Mangga ieu Kang. Cik Oci bari songasongkeun anu dieusi ku ramuan jamu teh. Regot jajamu teh diuyup ku Darman. Geus kitu manehna nangkarak ngabaheuhai. Nempok kana langit bari jeung ngarasakeun angin anu ngahiliwir seger pisan. Katambah ku gelikna sora heulang anu muteran langit luhureun imahna. Sapoe eta mah Darman jeung Oci teh digawe sagawe-gawe wae, meresihan imah jeung baras beres anu sajena. Tikarasa atuh harita teh poe geus burik. Tong ngeret geus reang disarada, mapag alam beurang anu bakal kaganti ku peuting. Terila jadi jempling di imah Darman teh, ngan ukur sora cak-cak anu disada. Darman jeung Oci dariuk, nungguan indung bapana balik ti huma. Nyai, nah bapak jeung emak teh can marulang wayah kieu nya. Kapan geus burit ieu teh ye? Cek Darman nanya kanu jadi adina. Jiga nama bapak jeung emak teh kapoekan Kang. Dari kapegat banjir mah di Cisodong mah asa moal mungkin. Sabab kamari ge eueuh hujan gede. Kitu cek Oci ngebrehkeun pamanggihna. Nya atuh, mudah-mudahan mah teh halangan naon-naon. Sing salamet mah jeung bapak teh nyi. Kitu temal Darman harita teh. Oci jeung Darman nungguan anu jadi kolotna. Nepikeun ka poek, Wikanta jeung Iwin can aya mulang wae. Atuh Oci teh beuki hariwangeun harita teh. Sabadana ngalaksanakeun salat magrib, ngadeuketan ka lancikna anu sarua manehna ge beres ngalaksanakeun salat magrib. Kang kumaha ieu teh nya nah bapak jeung emak teh can mulang keneh wae. Da biasa nama lamun nya kapoekan tara nepikeun ka wayah kieu paling ogenan samemeh magrib teh geus aya di imah. Kumaha atuh nya Kang? Atawa urang susul wae ka huma? Cik Oci ngebrehkeun ka melangna kanu jadi kolotna. Ulah nyai, cicing heula lah. Urang tungguan we heula sakedeung deui. Bisi wae keur aya perlu heula tah mah jeung bapak teh. Keheulanan ah. Lamun kira-kira eueuh tah bada Isa nya urang susul. Kitu harita teh Cik Darman. Beres nyarita kitu kadenge di luar teh aya anjing anu babaung hawar-hawar. Gebeg Oci teh harita ngarenjag reuwas. Sabab karasana asa geueuman. Kang, abi mah keueung ieu teh asa beda ti sasari ki karasana ye. Cik Oci bari ngareret ka lancikna. Moal nyai sing tenang, bari jeung sore keneh atuh. Karek ge bada magrib. Moal aya naon? Kitu Cik Darman. Ngabebenjokeun ka adina anu bangun sieun harita teh. Keur kitu, Oci nunjuk kaluareun imah. Sabab harita manehna nempo jiga aya jalma rentang-rentang leumpang nuju ka imahna. Kang, itu saha tuh? Leumpang gede ka dieu Kang. Cik Oci bari hari weus-weus ka lancikna. Ret harita teh Darman ngareret kanu dituduhkeun ku adina. Mana nyai? Kapan itu mah bapak tuh jeung emak tuh tas marulang ti huma?
Kitu cek Darman. Horeng bener harita teh nu datang, tetela Wikanta jeung Iwin anu kakara balik ti huma. Terila Wikanta jeung Iwin teh geus nepi harita ka imahna, bari pok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah geuning bapa teh manila-milami teuing ka huma. Tara biasana abdi hariwangan tos satita tadi jeung si Akang. Cek Oci ngabagiakeun ka kolotna, bari jeung hari weus-weus tumanya. Nya Nyai, Ujang. Hampura tadi bapak teh aya urusan heula sakedeung, jadi rada telat ye mulangna. Kitu teh mal Wikanta. Nya sanggeus baras beres sagala rupa mah Wikanta ngloyong ka cai. Sanggeus beres dicarai terus harita teh brak dalahar barake cerakan ngariung sakula warga. Reng sedahar ngarobrol heula sakedeung ditepas. Nya geus rengse ngobrol terus arasup ka kamarna sewang-sewangan. Komo Wikanta jeung Iwin mah ngarasa capek sabab tas lalaku sapopoe. Nya geus kitu mah guher sarare tibra pisa. Dika catur harita teh panjangna peuting. Poe isukna manuk geus recet di sarada, ting arat celok dina dahan kai. Kitu deui sora hayam anu kongkorongok patemalan ti unggal juru lembur, mapaes kaayaan alam sampaka. Kitu deui jalma-jalma geus harudang, pada siap-siap pikeun ngajalankeun pagaweanana sewang-sewangan. Harita ge kitu, Oci geus kaprak-keprak di dapur mantuan indungna nyiapkeun sagala kaperluan. Ari Wikanta jeung Darman harita teh sarua geus hudang tuluy indit ka tempat biasa anu sok dipake latihan. Didinya Darman dilatih kudu jadi bapakna ku gerakan-gerakan jeung jurus-jurus bela diri. Sababaraha jurus ku Darman geus kataekan, geus kapimili. Ti mimiti jurus kahiji nepikeun ka jurus kadalapan. Pikeun nangki serangan musuh jeung panarajang anu mati. Nepikeun ka cara ngalumpuhkeun musuh sagala. Sagala nu kapimili ku Wikanta salaku turunan ti Abah Anang anu memang salah sahiji jalma anu pinuh ku ilmu pangaweruh khususna dina bidang bela diri. Nya atuh teu aneh lamun ayeuna Darman teh mindeng dilatih ku bapana. Pelajang, alhamdulillah isuk keneh geus bijil kesang. Cirining urang teh sehat ye. Tah, jurus ka-7 jeung ka-8 aya nu salah tah. Perlu diomean deui. Kitu cek Wikanta bari ngareret ka anakna nyaeta Darman. Kumaha Pak? Naon anu kirangna? Lepat gerakan manana Pak? Darman nanya ka bapana sabab bisinya aya gerakan manehanana anu salah. Ieu, tempokeun Bapa ja. Sing taliti kana gerakan-gerakan Bapa. Cek Wikanta harita teh bari masang kuda-kuda tuluy metakeun gerakan-gerakan anu keur diajarkeun ka Darman. Darman harita teh nengetan, estuning taliti jeung apik pisan. Bari jeung ungut-ungutan nempokeun gerakan bapana anu keur meragakeun ka sakabeh gerakan anu tadi salah digerakeun ku manehanana. Tah, kuduna kitu jang. Cek Wikanta bari ngisadkeun kuda-kudana. Oh, mohon Pak, kahartos saena mah. Hiat, hiat, sep, hep, hiat, hiat. Alus jang. Terus, hep, hiat, hiat, hep, hep, hiat. Kitu cek Darman, ngamimitian di eta jurus anu bieu dicontohan ku bapana. Keur jongjon latihan kitu Oci harita teh salaku adina Darman ngageroan. Pak, Kang, ngaleut heula ye. Kitu cenah. Bari nunda teko dihandapeun catang paragi diuk Darman jeung Wikanta. Ari harita cangkir anu biasa dipake ku Darman mah aya 2. Sabab hiji deui mah cangkir anu diisi ku ramuan jajamu anu sok biasa diinum ku Darma. Geus kitu mah Wikanta jeung Darman teh eureun heula tina latihanana. Bari jeung ngoloyong ngadeuketan kana susuguh anu dibawa ku Oci. Nya geus kitu mah duanana leguk-leguk inum cai jiga anu hanaang pisan. Pok Darman teh harita nyarita ka bapana. Pak, nah tara anu hayangeun diajar bela dirinya ka dieu. Ngan cukup ku abdi we wungkul.
Cek Darman harita teh ujug-ujug nanya we kitu ka bapana. Puguh oge jang. Aya sababaraha urang eta ge ngan ukur sakali-kalina. Da cenah pokna teh kalah ka nyeri awak. Anu mantak bapa ge teu maksa. Ari embung mah. Tapi keun baelah. Anu penting mah urang teh latihan bae. Supaya sakabeh ilmu bapa bisa turun kabeh ka hidep. Sabab kasaha deui lian ti ka ujang. Hiji-hijina turunan bapa anu bisa narima kasakabeh ilmu anu dipibanda. Sok sanajan kitu adi hidep oci sanajan teu mibanda ilmu anu leuwih kawasidep, tapi manehanana geus mibanda sababaraha jurus itung-itung keur ngabela diri manehanana. Kitu cenah harita teh Cik Wikanta. Mohon atuh Pak, abdi siap nampi sagala anu diturunkeun ka diri abdi tah. Khususna ilmu-ilmu bela diri kanggo ngajagi kulawargi sareng balarea. Syukur lamun kitu maja. Bapa teh ngarasa bunga bagja anu tayah hinggana. Sok engke peuting urang latihan deui. Sing soson-soson sangkan tereh kapimilih sagala ilmu-ilmu anu aya di diri bapa. Kitu cenah Cek Wikanta kanu jadi anakna. Mere papatah pikeun bisa narima sagala ilmu anu diajarkeun ku manehanana. Gancangna carita beurang geus kaganti ku peuting. Harita dina mangsana peuting, Darman jeung Wikanta keur latihan deui di satukangan imahna. Sagala gerakan-gerakan jeung jurus-jurus anu can katerapkeun ka Darman ku Wikanta diturunkeun. Saking kusumangetna Darman, harita teu ngarasa capek. Atuh peuting saterusna kitu jeung kitu bae Darman teh terus-terusan dilatih kudu jadi bapana dina hal bela diri. Lajeng jurus naon deui atuh Pak anu tiasa katurunkeun ka abdi? Soklah mumpung halodo oge caang bulan ieu. Cik Darman harita nangtang kanu jadi bapana manehna siap sing nepikeun ka subuh oge. Pok Wikanta teh nyarita. Geus heula ujang. Peuting ayeuna mah. Peuting isukan we deui. Urang diatur-atur we waktuna. Cek Wikanta harita teh bari ngagupayan ka Darman anu keur metakeun jurus-jurus ti bapana. Nya geus reng selatihan mah. Duanana ngaleos muruka imahna. Kacaturkeun dina poe isukna. Harita teh masih isu keneh pisan. Darman jeung Wikanta keur ngariung di tepas imah. Pok Wikanta teh nyarita ka Darman. Darman anak bapa. Sakabeh kabisa bapa rarasaan mah geus diketrukeun ka hidep. Ayeuna mah tinggal sing bisa mawakna wae. Dimangpaatkeun sakumaha mistina. Ulah ngajadikeun adigung-adiguna. Asa aing pang bisana, asa aing pang saktina. Jeung deui peupeuje sagala ilmu anu geus diturunkeun ku bapa ka hidep poma ulah rek dibawa kana jalan salah. Ieu sakabeh ilmu teh jadikeun keur tulung sinulungan jeung papada urang pikeun ngabelaan dina jalan anu bener nulung ka sasama. Kitu cenah Cek Wikanta mepelingan kanu jadi anakna. Atur nuhun Pak kana sagala amanat bapa sareng pituahna. Ku abdi bade diestokeun pisan. Abdi janji kana diri pikeun ngajagi kulawargi sareng balarea. Oge pikeun nulungan ka jalmi-jalmi anu meryogikeun pitulung. Kitu Cek Darman ngebrehkeun kreteg atina. Memeh Wikanta nyarita deui torojol teh Iwin jadi indung Darman. Norojol ti dapur bari pok mairan kana obrolan Wikanta. Ma ogenan milu bunga, Sujang. Hidep geus bisa nyangking sagala diajarkeun ku bapa hidep. Kade ma ogenan nitip adi hidep. Jaga sing iatna, dulur hiji-hijina. Cik Iwin nambahan omongan Wikanta nu jadi salakina.
Tah kitu ujang hidap jeung dulur teh poma ulah aing-aing kudu sareundeup saigel sabobot sapihanea silih asah silih asuh jeung silih asih sok sanajan engke mameureun antara hidap jeung adi hidap teh pada-pada marisah dina hirupna ngajalankeun hirupna masing-masing tapi poma tatali kulawarga mah ulah nepikeun ka paburisan kudu silih anjangan silih tulungan jeung dulur dah hidap mah eueuh deui dulur ngan saukur bapak jeung indung hidap teh boga anak teh dua nya eta Ocih jeung hidap Darman jeung deui ulah gagabah dina nyang hareupan lawan ujah peupeuje sanajan urang ngarasa boga pangeusih ilmu anu pinunjul tapi hati-hati jeung waspada mah kudu salawasna dipake dadasar keur lengkah urang dina sagala hal ogena tetep urang teh kudu tarapti jeung hati-hati dina rek ngalengkah kitu ceuk Wikanta kanu jadi anakna bari tuluy harita teh rada ngahulang sakedeung Wikanta mikir dina jero hatena pinu kahariwang sabab bisi wae aya di kajadian anu mantak ngabahayakeun deui ka anakna sabab manehna bisa balik ka peutingan jeung pamajikanna teh lantaran dipegat ku rombongan jalma anu rek nyilakakeun tapi Wikanta can wani nyarita ka Darman bisi jadi mantak hal anu teu dipihar. Nah kunaon pajikan nu bingung Ocih harita teh nyelengkeung nanya kanu jadi bapana sabab nempo bapana anu keur ngalamun bangun antep pisan ari indung nanyata Iwin geus surti kana naon rupa hal anu keur dipikiran ku salakina ngeunaan kejadian anu lumangsung basa manehna tas ti huma. Itu gerak ke dapur siapkeun wae cai jeung sangu bapak rek ka huma rek mekal mumpung isu keneh kitu ceuk Wikanta mengkolkeun obrolanana harita atuh geus kitu mah leos Darman jeung Ocih teh muru ka dapur ari Wikanta jeung Iwin dari keneh di teras imah pok Iwin teh ngomong ka salakina rada lalauna. Kang sabenerna mah abdi teh satuju lamun akang jadi ketua pamuda di lemur ieu teh bukti napan pamuda di kampung ieu teh eueuh anu daekeun hiji ogenan pikeun diajarkeun bela diri atawa silat ari waktuna aya kariweuhan mah anger we geuningan akang sorangan tah anu katempuhanana tah malah makamari ge nepikeun ka si Ujang jadi korban abdi teh melangkang Sip Iwin bari carinakna ngomong ka Wikanta anu keur narik napas panjang bari pok nyarita ka Iwin ku paneuteup anu pinuh ku kayakinan dina dirina yen bakal bisa nyang hareupan kana sagala hal bancang pakewu anu keur ngadoja ka eta lembur. Nyai, ulah hariwang jeung melang pati jeung hirupna manusia geus aya anu ngatur nyaeta Gusti Allah. Ari cilaka jeung salamet mah lain pedah akang keur nyang hareupan bangsat atawa naon wae. Sabab eta mah geus kaasup kana papasten hirup. Geus jadi titis tulis diri. Anu penting mah urang anu ngajalankeunana aya dina kasadaran jeung jalan anu hade. Kitu tanyai sing tenang wae. Temal Wikanta harita teh ngaregregan kanu jadi pamajikanana. Ari Iwin harita teu langsung nemalan manehna ngarenghap heula sakedapan mah bangun aya kahariwa. Kumaha atuh Kang lamun urang teh cicing heula ka lembur jebulan ka Abah ka ditu ja bari dieu urang teh geus teu boga naon-naon ngan saukur ngahuma sabisa-bisa da pugu pakaya teh teu nyesa tah pake nambaan kolot abdi baheula atuh ayeuna ka Abah urang teh bisa mantu-mantu nyawa jeung sajabana. Kitu cek Iwin ngebrehkeun pamanggihna.